1, 2, 3. Kenalan anak kecil. Wawanianan ngomong budak betik. Apal nu geus badak, cabe geus panen, sawah geus dipelakan tuh aya ngeuna. Emang nu di dinya nya pepelakan teh. Heuh atuh matak dihitung kita tadi ge. Geuning jelema beunghar deketan ayat. Naonan ieu teh? Atuh wieu. Tuh kali-kali di kaleng kudu geulis. Sok atuh sing deket ka di beretan heuh. Jualan les Oh atuh. Ih, mending kasep. Nyesal teh ya atuh. Lagi sah di sana perlu di orang kenalan mana? Iya, nuju ningalian ke Bandung si ganteng. Nuhun menikah kasep si menjabat seurtaneun. Kalau dia ngomong kumaha gitu teh? Terpercaya mana ieu tan heuing. Bos ya budak detik, kebon aing ieu mah. Ya ku aku goblok. Ah, ajik bener kebon maneh ieu. Jik mana kalau ngaku. Ampun bos, ampun bos. Oh, jadi nggak bohong. Hanas diciwit pipina. Lalu neng, kelabak neng. Anjing kepanggih modal.